Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Suratul Qudwati ahada asyara. Ari pirang-pirang syarat makmum eta ayat 11. Ala ya'lama botlana solati imamihi bihadasin nukajin tenyau kana batal solat imamna ku sabab hadas. Au goirihi atawa liana hadas. Artina si makmum lamun nyaho si imam eta batal ku hadas, maka si makmum jadi batal ngamakmumna. Tapi lamun seandainya si makmum berperang karena batal hadas imamna atau imamna poho boga hadas kari-kari manehna salat tah dina mangsa manehanana inget teu kudu ditepikeun ka jemaahna, sabab lamun ditepikeun nganyahokeun si makmumna maka batal si makmum kabeh salatna. Tetapi lamun si makmum teu nyaho tuluy si imam nyaho kana batal salatna dina saenggeus rengse salatna, maka si imam ngabalikan deui eta salat, maka asal ulah si makmum terangun kana batalna imam, maka eta si makmum teu batal kana salatna. Wa ala ya'taqida wujubi qada'iha alaihi, jeung ulah nekadkeun kana wajib qadaan salat ka imam. Jadi ulah nekadkeun karena wajib ngodoan salat imamna, maka lamun si imamna wajib ngodoan bahwanya si imam teh kudu ngodoan, maka si makmum batal kana salatna. Wala yakuna makmuman, jeung ulah aya imam eta anu makmum. Artina ulah aya imam eta anu makmum teh anu bodoh. Artina imam mah kudu pinter, kudu paling pinter di antara makmum-makmumna. Wala umiyan jeung ulah nu bodoh. Artina si imam teh ulah nu bodoh, kudu anu pinter. Di antara lamun seandainya aya makmum aya imam, maka si imam kudu anu pangartina kana ilmu agama. Wala yataqadama alaihi, jeung ulah milaan makmum ka imam dina fil mauqifi, dina tempat cicingna. Jadi si makmum mah kudu tukangan imam. Wala ya'laman tiqolati imamihi, jeung kudu nyaho kana pindah-pindah imamna. Artina kudu jadi makmum kudu nyaho pindah-pindah imamna dina salatna. Jadi ulah nepi ka kahalangan tembok anu teu katingali, kudu katingali. Gerakan katingali kana gerakan imamna. Wala yastami'a fi masjidi, jeung kudu kumpul imam jeung makmum di hiji masjid. Artina si makmum jeung si imam teh eta kudu kumpul dina hiji masjid. Maka lamun ngamakmum dina TV, upama teh taraweh ngamakmum teh ningali TV di Mekah atawa di Masjidil Haram, ta eta teu sah, sabab ngamakmum mah antara si makmum jeung si imam teh kudu kumpul dina hiji masjid, sok sanajan dina palataran masjid. Au pisalasimiati, atawa dina jero 300 siku. Dina jero 300 siku. Lebarna gedena eta masjid. Takriban
kalawan had takrib walayanu kuduata jeung diniatkeun makmum anut ka imam. Jadi si makmum eta kudu anut ka imam, sok sanajan makmum tara kunut, ari si imam make kunut, maka si makmum eta kudu kunut nurut ka imam. Awil jamaati atawa berjamaah artina antara si makmum jeung si imam teh salatna kudu berjamaah. Wa yatawafaqo jeung kudu mufakat nazmu susunan salatihima, salat imam jeung makmum kudu sepakat. Artina di adegeunana antara si makmum jeung si imam teh kudu geus sepakat. Makmumna seeta, imamna seeta, tak kudu sepakat. Wala yukhalifahu pisanatin jeung ulah nyulayan makmum ka imam dina sunnah fahisatil anu banget sulayana. Jadi si makmum teu meunang nyulayan imam dina sunnahna. Sabab lamun si makmum nyulayan ka imam, artina si imam teh aya nu poho salah, tuluy si makmum teh nyulayan ka imam nyalahkeun. Tah dina sok sanajan dina kareta hatena ge eta mantak ngabatalkeun kana salatna. Kuduna kumaha? Kuduna si makmum ngingetan ku kode maca subhanallah niat zikir. Lain kudu ngabejaan ku lapadna, tetapi ku cukup ku subhanallah. Misalna imam teh poho kana rakaat atawa poho dina surat cukup ku subhanallah. Atuh si imam lamun apal dina suratna omekeun, namun teu langsung we teu kudu dituluykeun maca suratna, langsung kana ruku. Wa yutabi'ahu jeung kudu nuturkeun makmum ka imam. Artina si makmum teh kudu nuturkeun imam. Jadi teu bisa si makmum masing-masing. Misalna si makmum mah make kunut, si imam teu, tetapi kudu nuturkeun ka imamna. Imam make kunut, si makmum kudu nuturkeun make kunut. Sebalikna imam teu make kunut, si makmum ge teu kudu make kunut. Wallahu a'lam bishawab. Mugi aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.